Naon kuat ka banget gitu. Kenapa naon? Biasa wae. Kuda naon kumaha sakitu kuat kacam perut gitu. Akang teh kumaha sih? Sebenarnya nyaah teh sih ka Neng teh. Duh, Neng ngaragukeun akang. Yeuh, Neng. Gunung wae ku jauhna didaki ku akang mah. Yeuh, laut sakitu luasna diojayan ku akang mah. Yang Neng. Terus nah kamari malam minggu bete datang. Neng, ya malam minggu teh akang tehnya pas keluar teh ningali teh gerimis nih kan jadi weh terjadi tuh ayeuna ge ada gerimis. Cenah gunung kudaki, lautan di ojayan, tapi gerimis teu datang. Makan tuh gunung. Ya neng gelis beruang naon kami tak udah deketan tuh neng gelisnya ningali ka urang deketan sugan we daekeun neng Aya saha? ieu ieu nunjuk nuang naon eta Es krim Aa. nyuhunkeun atuh sateudeuk Oh, mangga. Sugan Apa di raos. mana? Iya paling dia neng Oh, gitu. Paling dia, Neng. Kedapa Aa? Iya Aa. neng mah sanes Oh. iya ka dieu Oh, gitu. Oh, kacamatanya tak can dibukanya. naon atuh buka heula neng mah kacamata Gitu Aa. Iya atuh Aa. si neng teh kumaha ieu teh kalau mata mah kieu Apa naon gitu Aa? hari neng kumaha ninggalaan teu Kan Neng malolong Aa. neng aduh Aa. neng aduh Neng malolong. aduh Ndak, kenaon? Biasa we keur nyool HP. Ini nyawai HP uka bosen pisan. Puguhan. Mana ngajak ka dieu? Enggak aja. Nah, atuh aya kamari pas abi ulang tahun teu datang ka dieu. Hi, sidikanya urang teh geus meuli kado, baju geus alus ye. Urang teh gini bingung teh. Nah, bingung kunaon? Ye, mana mah aneh. Aya dina kertas undangan. Jamna jam 16.00. Da jam di mah urang mah teu nepi jam 12.00. Mak. 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 Ih, Make gedor sagala. Naon sih? Mak. Mak, mental wifi, Mak. Baik. Betul mah naon tuh, Mak? Ngamodal atuh. Mak, nyawa abi teh teu boga duit. Bur atuh naon? Ngamodal atuh. Nya naon, Mak? Ih, nih nyawa teu boga duit mata ka dieu ge. Ngamodal atuh. Ih, si mamanya teu ngarti-ngarti. Kumaha boga indung teh? Ih, buru. Astagfirullahaladzim. Iya teh ngaran wapaina teh ngamodal atuh. Leh. Oh. Teu jelas, Mak mah. Mungkin ya. Baik. Ayo sandina naon, Mak? Mak, sandina naon? Putuskeun we ka bogo maneh. Ada si emak. Embung naon atuh sandina? Putuskeun ka bogo maneh. Si emak minta hotspot ge, nu kudu mutusun ka bogo sagala, Ih, mending bukan wae hore. ih. Keur nelepon teh nih. Bur atuh naon ya aya penting ih. Telepon. Astagfirullahaladzim. Iya teh passwordna teh kata salina teh putuskeun ka bogoh maneh. Tah tempo tah.
tuh bade ke masjid. Rek naon gitu? Nya bade sholat atuh Neng. Tengok sendalnya. Sok mana wae. Nya bade sholat atuh, nya dek mau sendal. Terus nah eta ning sendalna digigiwing Nyeta. Kamari teh kan akang teh sholat. Pas gitu nyokot teh salah ukuran.